Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Puji sinareng syukur kagungan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat sinareng salam mugia sapapaosna dilimpah curahkeun ka junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina, para sahabatna, tabi'in atba'u tabi'in, bahkan dugi ka umatna dugi ka yaumil jaza. Mudah-mudahan ngingingkeun syafaat anjeunna, amin ya rabbal alamin. Amin. Dipayun saja ngaturkeun nuhun ka pengatur waktu kang jajab acara anu parantos masihan waktos kangge ngalajengkeun hanca darasan fan fikih anu dicandak tina kitab Fathul Qarib atana fi Hasyah Al-Bajuri. Kang yang mukadimah cekapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau siap sadayana. Hancana teh kantun faslun wal mashu alal khufaini jaizun. Jadi satu acan ngusap gagantos wudu nusuk diusap teh naon namina? Gagantos wudu nusuk diusap teh naon namina? Tayamum ya. Tayamum. Ari ngusap sirah masanes gagantos wudu, tapi eta mah bagian tina wudu. Samemeh susuci anu diusap teh secara keseluruhan di dieu aya pasal nu bade nyarioskeun tentang ngusap sapatu. Mungkin kadanguna rada aneh ngusap sapatu cenah. Tah ieu teh dina agama, dina syariat, dina fikih bakatingku diatur-aturna dugikakeun perkara anu jang urang mah asing sapertoskeun ngusap sapatu, tapi aya patalina sareng ibadah sareng susuci, maka di dieu bade dibahas. Ari ngusap sapatu ieu teh gegentos tina ngumbah suku. Wihandai ngusap sapatu teh gegentos tina ngumbah suku. Ngumbah sampean, ngumbah suku kayaknya. Nah, ami nawan, ami rada gali bahasana jeung bahasa sapopoe nya. Urang ge tara nyebat sampean nya. Sok naon we? Sukunya supaya lebih akrab. Ieu ngusap naon ngumbah suku bisa digantian ku ngusap sapatu. Sanajan di urang mah ieu teh tara dipigawe, tara dilakukeun nya. Da di urang mah pertama teu aya penyebabna anu maksa kedah ngusap sapatu. Kan di antara penyebabna mantak ngusap sapatu teh hiji cuacana banget panas, sedengkeun nu sok antal kahandap teh naon? Suku. Suku.
atawa cuacana tiris pisan. Tah ari di urang mah kan tropis. Tropis teh atuh meujeuhna we nya gampang nama. Disebut panas teuing henteu, disebut tiris teuing henteu. Buktina nalika panas urang mampu papanasan, ari moe pare nya kan papanasan eta teh. Keur usum tiris oge urang mah mampu, teu kudu ngangge baju wol komo ngangge acuk anu dihijikeun mun aya nama jas hujan di urang mah. Jarang ngangge nu kitu kajaba lamun keur hujan eta ge lamun mekel da masih hujanan ge urang mah santai we nya. Tiris-tiris mandi disalin minum kopi cager gitu. Tah wihan deui supados teu gagal paham. Ieu ngusap sapatu teh gegentos tina ngumbah suku dina susuci. Wang lebet kana kitab. Wal mashu alal khufaini jaizun fil wudu. Dina nalika wudu pas bagian ngumbah sukuna tiasa digentos ku ngusap sapatu. Keun simpen heula pertanyaanana. Ngumbah suku tiasa digentos ku ngusap sapatu. Berarti posisi urangna keur ngangge naon ieu? Keur ngangge sapatu. Tah ari urang mah wudu sok ngangge sapatu tara? Tara nya keun ieu mah jangnu sok ngangge sapatu. Sanajan secara naon secara teori mah moal kaangge urang teh ieu teh nya. Ngan bisi hiji waktu cuaca panas pisan atawa tiris pisan nya. Ari diliwat piraku ieu teh. Nah, ngusap sapatu tiasa janten gegentos kana ngumbah suku dina wudu. Lapil gusli ngan henteu dina adus. Ari dina adus suku sok dikumbah kosong nya. Kebenaran adusna teh ngangge sapatu tah eta mah teu cukup adus mah nya. Tiasa mah ngan dina wudu wungkul, ari dina adus mah anger we kedah kumaha? Kedah dikumbah. Atawa engke gagantina aya naon? Tayamum dipayun nya. Adus nama rek adus wajib, adus fardu sapertoskeun sabak dahed nya. Atawa adus sunat sapertoskeun enjing-enjing dintenan Jumat kamari atos dibahasnya. Oge wala bi izalatin najasati teu tiasa ngumbah suku digantian ku ngusap sapatu nya pikeun ngaleungitkeun najis. Contoh urang keur angkla-engkle nincak tai hayam buru-buru di sapatu usap sapatuna teu tiasa eta teh nya tapi anger kedah dikumbah sukuna. Ieu ngusap sapatu fokus heula kana ngusap sapatu. Ari bahasa Arabna teh mashul khufaini, mashul khufain. Ari mashu teh ngusap, ari khufain teh dua sapatu atawa dua mujah. Osok ngadangu bahasa mujah. Mujah teh sapatu nya. Tos we sapatu atuh. Ieu ngusap sapatu teh ceuk tadi ngan ukur bisa dina wudu, teu bisa dina adus. Aku kulantaran wudu nage ngangge naon? Ngangge sapatu diusap termasuk salat nage kumaha berarti? Ngangge sapatu salatna oge nya. Berarti kejadian anu terjadi sapertikeun kieu teh teu cocok yang di urang mah da urang salatna sok di mana? Di masjid atawa di imah. Ta ieu mah perkiraan cocokna jangnu di padang pasir nya. Di padang pasir anu cairna saeutik mungkin atawa
can aya keramik jadi salat dina luhureun keusiknya ngan di ampara naon wungkul dan daunan lumpang ge dina luhureun keusik. Didinya jigana kaangge nanya. Teu tiasa dina adus ceuk tadi ge. Kumaha lamun ningali kana kautamaan jadi bisi arek mah ya. Bisi arek ngusap sapatu, urang di sapatu tuluy ngusapna teh sapatu lain ngumah suku. Kada bisi pahili ya bahasa. Tah eta teh mangga-mangga wae nya. Ngan lamun kautama-utamaan nya pangutama-utamaan antara ngumbah suku jeung ngusap sapatu jelas sae keneh ngumbah suku. Tuluy salajengna ieu ngusap sapatu teh kudu duanana teu meunang salah sahijina. Lamun rek ngamalkeun wuduna ngumbah sukuna diganti ku ngusap sapatu, maka ngangge sapatuna kudu duanana. Ulah sabelah, nu sabelah dikumah, nu sabelah ngusap sapatu kajaba anu sukuna hiji. Nah, eta mah dikajabakeun. Tuluy nya. Salajengna kumaha atuh carana atawa syaratna supaya urang bisa ngusap sapatu ya. Tah syaratna teh nyaeta aya 3. Nu kahiji ngumbah kana 2 suku memeh make sapatu. Memeh sapatuna dipake urang kudu boga wudu heula. Ari cuk urang mah karibet-ribetnya. Ngan tangtuna oge ieu zaman baheula berguna ya, teu berguna teh jang urang. Tiris pisan atawa panas pisan urang wudu heula nu sampurna, sabada beres wudu tuluy ngangge sapatu. Engke lamun batal nu diusapna sapatu, henteu dikumbah sapatu mah nya tapi ngan ukur diusap. Engke praktekna di payun. Naon ngangge sapatu ulah hiji tapi kudu duanana. 2 syaratna teh sapatuna kudu nutupan kana bagian anggahota anu sok dikumbah nalika wudu. Ngumbah suku nalika wudu dugi ka mana? Mumuncangan. Maka eta mumuncangan kudu katutupan ku sapatu. Kudu katutupan ku sapatu. Berarti sapatuna kudu rada jangkung ya. Teu kabayang deui sapatuna ge nu kumaha da make dragon. Logor sakapeung make ape, salat make ape. Nu katilu tos nya. Ok bari ngabayang we. Nu katilu sapatuna kudu berkualitas. Maksud berkualitas teh kumaha? Dipake salat bisa, dipake leuleumpagan bisa, mun ayeuna mah dipake macul bisa nya. Piraku ari macul dibuka sapatu teh, ari rek salat dipake nya. Henteu kitu maksudna ya. Jadi sapatuna teh kudu nu kuat. Ulah anu kakarage kana cai geus nyerep ka jero nya. Tah jadi sapatuna teh sajaba nutupan teh ulah nyerep cai ka jero. Ulah nyerep cai ayeuna lamun teh ama sapatuna dragon mun dikucuran eta beul hareupna ning aya parentil liang ari henteu disoder mah atawa dibeulem ning dragon teh nya. Berarti sapatuna kudu anu nutupan. Eueuh zaman ayeuna mah sapatu teh biasana sok lalogor jeung luhurna sok rada nyengkliknya. Rawan eta teh lamun kacaian teh sanajan ti beulah luhur mah teu wajib ditutupan. Tapi sapatu ayeuna mah kan kebanyakan tina lamaknya. Aya oge tina kulit pan mahal. Aya tina kalep anger sok bocor kapanannya.
Jeung deui lamun make sapatu kalep jiga nu rek kawin kumaha meureunnya katingalina di urang mah. Tah jadi syaratna teh hiji memeh make sapatuna kudu susuci heula, nu kadua sapatuna kudu nutupan kana bagian anu sok dikumah nalika wudu, nu katilu sapatuna kudu berkualitas alias kuat dipake lelempangan minimal ari baheula makan zamanna teh musafir mengembara hijrah nya ari hijrah teh pindah atuh henteu netep di hiji lembur jiga ayeuna mah kan sanajan sok lelempangan tapi netep cicing mah di mana di lembur di imah lelempangan mah sanajan jauh anger we sok naon deui sok balik deui ari baheula mah henteu nya indit ka ditu teu betah atawa aya nu ngusir pindah deui tamantak lamun kudu mengudar sapatu jigana bakal ribet baheula mah. Titik sakumaha batasanana make sapatu teh tah ieu kabagi dua pikeun jalma anu mukim ari mukim teh cicing di lembur jiga urang ieu ngaranna mukim ya. Indit ka mana wae balik mah kadinya deui nya. Ulah balik ka imah batur, balik kadinya deui ta. Urang sebagai nu mukim lamun rek make sapatu maka waktuna sapoe sapeuting. Berarti lamun make sapatu tas subuh nya. Make sapatu tas subuh tuluy keuna kana pangbatalan jam 6. Berarti nu dihitung teh ti jam genep isuk-isuk nepi ka jam genep isuk-isuk deui. Tah sabada 24 jam wayahna sapatu kudu dibuka heula. Tuluy wudu deui, asupkeun deui lamun rek ngangge sapatu. Ngan pikeun anu musafir, tukang lelempangan, pengembaranya. Ieu mah waktuna teh 3 poe 3 peuting. Mun urang mah make sapatu 3 poe 3 peuting bau kekeongeun nya segala rupa tapi da baheula mah memang butuhnya sehingga kumuka sapatu teh bakal jadi madarat. Ti iraha mimiti ngitungna ceuk tadi ti mimiti beres batal contoh urang make sapatu jam 5 tas subuh jam 5 teh ari jam 6 urang hitut tut contohna maka tidinya waktu urang dihitung berarti lamun 24 jam teh tinggal ngitung 24 jam tidinya kumaha lamun jam 6 modal beres modal 6:30 sok lila modal kapannya bari ngoprek HP beres modal 6:30 maka ngitung eta waktu make sapatu teh ti 6:30 sabada beres hadas sanes ti jam genep sanajan mimiti modalna jam genep kahartos asal kahartos ayeuna we nya. Teras sabada urang wudu tuluy ngusap naon make sapatu engke aya pangbatalanana anu ngabatalkeun kana ngusap sapatu teh hiji ngalepaskeun sapatu kakarage jam 5 make sapatu ari jam 8 hareudang dibuka heula sapatuna teh tuluy diasupkeun deui maka geus dianggap erep waktuna nya geus dianggap erep waktuna geus teu berlaku ngusap sapatu teh. Lepas nama rek diala ku urang dibuka nama rek duanana atawa salah sahijina atawa lepas nate ku sorangan ditajong yeuh ngaceleng sapatu erep waktunya batal tak ulah diasupkeun deui buru-buru engke ngusap sapatu bisa ieu da ieu mah ku sorangan sanajan ku sorangan dianggapna batalnya batal naonana batal sapatu bisa diusapna nya. Jadi kudu balikan deui lamun kitu mah. Atawa sapatuna teh ruksak. Urang lelempangan nya. Neangan huut badag kan baheula mah lamun huut badag teh ti handapna sok make naon ya? Make seuneu nih sok diduruk nya amih teu numpuk teuing. Ayeuna mah di dieu mah
teh seunanya. Make sapatu urang teh kadinya ngawadahan huut badag. Nah, diporos kana seuneu nepi kakeun sapatuna teh ruksak nya, hurung atawa kumaha we ruksak sapatuna. Tah, ku ruksakna sapatu eta oge ngabatalkeun. Keur maruksaknya jadi tinggal sukuna wungkul atawa sapatuna saroweh meureun ngabatalkeun darek ngusap naon ari sapatuna geus ruksak mah. Batal tah beaknya waktuna teh. Nu kadua batalna teh ku beak waktu. Cek tadi anu cicing di lemur waktuna sapoe sapeuting, geus sapoe sapeuting urang teh make sapatu bagian nincak kadua poena. Dihampura meureun sakedeung mah diusap we ku urang teh teu dikumah teu dibuka sapatuna teh teu jadi sabab waktuna tos seueur. Lamun rek diusap deui wayahna sapatuna buka heula, lamun batal urang wudu heula neme diangge deui dianggapna ngamimitian deui ari kitu mah. Nomor katilu batalna ngusap sapatu teh bisa ngusap sapatu teh ku sabab hadas gede. Keur mamake sapatu urang teh nya batal. Gerek wudu di ditu ngan ngumbah sukuna rek ngusap sapatu. Nah, kaluar getih head atawa kaluar cai mani atawa naon we nu ngakibatkeun hadas gede nya, maka eta sapatu geus teu bisa diusap deui. Maksudna teu bisa diusap teh teu bisa susuci ku ngusap sapatu, tapi eta mah kudu adus. Ari dina adus aya ngumbah suku. Maksud ngumbah suku teh sukuna kudu ka kumbah. Teu bisa ari ti luhurna diwuwung pas anu aya sapatuan diusap wungkul, teu bisa. Dina adus mah da ceuk tadi ge ngusap sapatu mah ngan saukur dina wudu. Beres masalah ngusap sapatu. Bade aya nu ngamalkeun ngusap sapatu kahese-hese nya jang urang mah. Alhamdulillah urang mah dibere cuaca anu stabil, rek wudu, rek adus, rek mandi janari ge haneut nya. Tos lajeng salajengna nyaeta pasal nyarioskeun tayamum. Tah ieu mah tayamum mah aya kemungkinan diangge ngusap sapatu ge mungkin wae nya, ngan anger we ari teu kapaham mah punga pinguk carana da mungkin ngarti teh ayeuna nya. Engke mah kumaha nya ngusap sapatu teh keur mah hese, keur mah teu kapake di cuaca di urang mah nya. Tos tunda we heula nu penting urang pernah nguping kana ilmu ngusap sapatu. Ieu teh masuk tina ilmu fikih nya. Ari ilmu fikih teh fardu ain, wajib apal sanajan teu ngamalkeun. Kan aya ilmu teh anu alus ku teu diamalkeunana. Jiga ngaji masalah kodo salat ya. Kodo salat teh kudu diaji. Ngan leuwih alus teu diamalkeun ari kodo salat mah. Cenah rek ngamalkeun kodo salat pas waktu subuh teh sarewe rek ngamalkeun ilmu. Naon ilmuna? Ngodoan salat cenah mun teu urang barek usaha deui eta ngamalkeunana. Tah eta mah sae ku henteuna ngodoan salat mah nya. Eta mah ilmu jang dina nalika madarat, kaburangan atawa salat anu teu dilakukeun dina waktuna. Sabab ari kodo salat mah teu mantak ngagantian salat nu tingaleun. Nu salat nu tingaleun mah lapur nya. Ngan ari kodo salat mah parentah anyar ku pedah urang teu migawe salat dina waktuna. Jadi paslun pitayamumi nyarioskeun tayamum. Ari tayamum teh ngusap beungeut jeung ngusap leungeun ngangge naon? Ngangge taneuh ke praktekna wangsamikeun di payun nya. Naon atuh ari tayamum? Cik urang lamun ditaros naon ari tayamum? Nu kitu nya. Tah nu kitu nya. Ari tayamum teh lamun ditingali tina segi bahasa mah al-qasdu kadar-kadar ngamaksud. Berarti lamun urang ngamaksud kana naon wae ngaranna teh
tayamum ngan ceuk lugot. Geus ulah pati diperdalam eta mah nya. Wasar'an ngaran tayamum ceuk sara nyaeta isolutu robin tohurin lil wajhi wal yadaini badalan an wuduin au guslin. Nu dingaranan tayamum teh isolutu robin nganepikeun taneuh, nganepikeun taneuh, tohurin taneuhna anu suci. Kamanakeun taneuh teh lil wajhi kana beungeut. Nyebut rarai aya nu mihelaan beungeut kana beungeutkeun we lah nya kana beungeut. Wal yadaini jeung kana dua leungeun ya. Beungeut jeung leungeun. Ieu teh badalan an wuduin barina jadi gaganti tina wudu au guslin atawa tina adus. Jadi wudu bisa digantian ku tayamum, adus oge bisa digantian ku tayamum. Carana tepikeun taneuh hiji kana beungeut, dua kana leungeun, dua. Kumaha nganepikeunana diteplokeun atawa di kumaha ke praktekna di payun. Teraskeun au gosli mudwin bisaro ito mahsusotin atawa tayamum teh nayamuman hiji perkara anu teu bisa dikumah ngan eta mah ngangge syarat anu tangtu jadi payun deui nya. Teras wasaro itu tayamumi khamsatu asya'a, syarat tayamum teh eta aya 5. Lamun syarat wudu aya sabaraha? 10 nya. Keun sanajan teu katalar ge da praktekna mah bisa nya urang mah nya. Hebat tah. Syarat tayamum mah aya 5. Mana nu 5 teh? Hiji bisi rek tayamum ya. Ahaduha wujudul mudri bisa parin au marodin. Nomor kahiji ayana uzur. Uzur teh naon lain gering uzur teh. Ayana hiji alasan anu teu bisa make cai nya. Uzur di dinya teh. Hiji alasan anu teu bisa make cai. Bisa parin ku sababnya nyabaan lumpangan we mapai-mapai kampungnya. Au marodin atawa ku sabab gering. Paling nusok terjadi di urang mah ku sabab gering. Lamun di naon dirawat di rumah sakit leungeun diinfus ceuk dokter ulah kakeunaan cai, maka bisa eta teh digantian ku tayamum. Pikeun salat teu purun salat lagi keur gering mah nya. Keun eta mah ada pilihannya. Ngan lamun teh mah gering tapi kuat kene salat. Ngan moal salat orang tanya teu purun wuduna tayamum ribet hese. Kahade lamun moal migawe tekadkeun eta teh doraka. Da urang aya kewajiban salat. Mun paleuheung teu salat ditekadkeun doraka daripada nya teu salat nya teu ngarasa dosa, nya teu ngarasa doraka. 2 wasani duhulu waqti sholati. Nomor kadua tayamumah dipigawena kudu sabada asup waktu sholat. Lamun teh mah waktu lohor teh jam 12, maka urang tayamumna ulah kurang ti jam 12. Teu bisa kieu nya.
lohor jam 12 rek di jam 11 amih jongjon amih nyalse nya teu tiasa dina tayamum mah beda jeung dina wudu. Dina wudu mah sakali wudu jang saminggueun bisa asalkan teu batal nya. Tah dina tayamum mah teu tiasa ke dipayun. Aya liqul fardin sapardueun nya. Nomor kedua tayamum kudu geus asup waktu. Sehingga lamun tayamum memeh asup waktu teu bisa nya. Teu jadi tayamumna. Tadi dia fala yasihu at-tayammumu laha qabla dukhuli waqtiha. Fala yasihu teu sah naon at-tayammumu tayammum laha pikeun itu salat qabla dukhuli waqtiha dina samemeh asup waktuna salat. Teu bisa tayammum lamun waktu salat can asup. Makaning subuh mah poeknya tayamum memeh subuh ulah kudu geus asup waktu subuh nya kajeun teuing dileuwihan saeutik daripada kurang. Kumaha cenah subuh-subuh neangan taneuh ulah subuh-subuh neangan taneuh tapi nyetok taneuna ti beurang keneh ti kamari ulah subuh neangan taneuh nya. Terus wasalisu nomor katiluna syarat tayamum tehnya eta tolabul ma'i ba'da dukhulil waqti binafsihi. Lamun teamah tayamum nate kusabab eueuh cai nya usum halodo contona. Maka memeh tayamum teh urang teh kudu usaha neangan heula cai. Komo lamun boga sangka manya urang cicing di belah luhur jigana di lebak Cikamuning mah aya cai. Wajib urang neang heula ka ditu nya. Jigana di Batu Karut mah aya cai. Wajib urang neang ka ditu. Ngan lamun teamah sabada di teangan jelas eueuh caina nya, maka bisa langsung tayamum. Nah kudu ku urang ngecek cai teh henteu tadi dia bisa binafsihi au biman adzina lahu bitolabihi atawa ku jalma nu diizinan. Mun zaman ayeuna mah meunang mayar nya diizinan teh da ari diizinan hukum jumlah jungcing pang ningalikeun cai itu di Lebak Cikamuning bari teu diburuhan teu purun teuing urangnya. Jadi maksud diizinan di dieu teh mun zaman ayeuna mah dibayar pang nempokeun cai lah di Lebak Cikamuning da moal ieu di urang mah nya insyaallah moal nya amin. Tapi ka eueuh cai nya yeuh dibayar. Teang ka ditu. Giji rek nepi rek henteu nya anu neangna mah da geus tanggung jawab si itu teu purun lumpang kali itu teh jauh ka karage nepi ka hanapan biucun balik deui eueuh maka bisa langsung tayamum sanajan si itu ngabohong berarti nu dorakana saha si itu nu geus menang mayarnya si itu nya ka mana nunjuk teh si itu jauhnya. Terus bayat lugu almaa min rohlihi. Bahkan di dieu mah dicarioskeun lamun pelataranana datar kudu neangan ka kulon ka wetan ka kidul ka kaler papai heula arah nu opat. Lamun pelataranana naon kieu teh umpak-umpakan teh jiga ieu nya kan teu ratanya aya nu deklok aya nu nanyap. Maka eta oge sami kana tiap dedeklok teh kedah dicek anu kira-kira pi aya cai kudu diteang heula. Lamun teu kitu langsung wae ger tayamum anger teu sah tayamumna. Bahkan bisa tayamum teh aya cai mah nya. Dina asbab tayamum
aya cai mah ngan pedah kudu meuli bari urangna teu boga duit jang meuli. Loba ieu cai mah di dieu teh ngan dijual sapanyiuk 100.000. Contona teh ari urang duit ngan boga 5.000 moal bimahieun nya. Meureun sa kantong leutik mah 5.000-an mah nya eta ge mun dibere ta eta ge meunang tayamum. Atawa aya deui rek naon rek wudu ngan pedah caina ngan saeutik sedengkeun urang boga sasatoan nya ingon-ingon anu dimuliakeun ku sara salian tinu genep nya. Salian tinu genep teh naon? Hiji tariku sholat jalma nu tara sholat 2 zanil muhson anu zinah muhson 3 jalma murtad 4 kafir harobi 5 anjing galak genep bagong salian ti eta sapertikeun boga domba, boga hayam, boga kelenci, boga sapi. Aya cai mah ngan lamun teu dibikeun ka sapi ieu sapi pipaeheun nya geus engkak-engkakan. Maka sok cai bikeun ka sapi urang mah tayamum. Teras warrobiu nomor kaopatna nyaeta ta'adzuru istimalihi hese make kana cai. Hese make kana cai sapertikeun kumaha aya cai mah di Lebak Cikamuni ngan di dinya aya saha bumi saha adalah Paudinnya tah ari Paudin teh preman galak contohna nya ulah Paudin atuh nu aya di dieu we sahanya saha imah na bala dieu teh aya bi ujum tah aya preman di dinya teh galak sehingga lamun urang liwat ka dinya teh urang teh bahaya bakal diancam dibunuh contohna nya. Maka teu kudu init neangan cai ka ditu tos we tayamum. Atawa usum rampok lamun urang neangan cai heula teh ieu harta urang nu diimah sieun karampogan eta oge mangga tayamum nya. Teu kabayang ku urang mah nya sabab di urang mah hiji cai loba kaditu ka dieu oge aman nya aya aman kaditu ka dieu ge moal aya begal moal aya rampok insyaallah nya. Sanajan keur usum halodo oge cai mah anger we aya nya. Alhamdulillah teu aya di bak atuh rada turun ka handapnya. Di CL mah aya keneh. Titik. Bersabarahan mah teh opatnya. Al-khamisu nomor kalima hiji deui. Wal khamisu jeung ari anu kalimana nyaeta aturabu at-tahiru taneuhna kudu anu suci secara zahir. Cik kira-kira lamun rek neangan taneuh jang tayamum di urang kudu ti beulah mana? Minimal tina gawir. Da can kacaritakeun hayam ulina dina gawir. Kasintu bisaeun kasintu mah nya. Nya pokona mah tina naon? Tina taneuh nu dicopotna tanah anu kira-kira teu kanajisan. Cenah diburuan urang ge bersih, hayam masuk ulin ge beulah katuhu beulah dieu mah tara. Mangga ari yakin mah nya. Ngan ulah we diyakin pugu ka ciri hayam teh tas ulin dinya. Lah bersih ieu ge tah teh genging gitu mah nya. Kudu yakin sucina nya. Yakin ngan yakinna teh sanajan kacampuran ku naon ku dzon qawi nya. Sanajan dzon jeung yakin teh hakikatna mah beda nya eta teh. Ngan minimal anu ceuk perkiraan secara zahir ieu teh eueuh najisan. Berarti sapertikeun tina gawir di urang mah nya. Ulah tina pangupukan hayam atawa pangupukan kucing ning sok aya eta mah komo pi aya euntayan nya. Ayat tahuri tegasna mah taneuhna anu suci. Teras kumaha deui
Goirul munada taneuhna henteu dibaseuhan. Berarti kudu garing taneuhna teh, da mun dibaseuhan mah rek naon rek nyieun bata ngaranna. Garing taneuhna teh. Wa yasduku at-tahiru bil maksubi wa turabi makbaratin lam tunbas. Usahakeun taneuhna ulah meunang ngagasab. Menang ngagasab teh menang maling maksudna mah nya. Sanajan ari tayamum teh taneuhna muruluk deui, engke bisa dikumahakeun dibalikeun deui. Aya we gawir nganu batur, cokot heula urang teh pake tayamum, geus beres tayamum pulangkeun deui ka ditu ngagasab eta teh ngaranna teh nya. Ari ngagasab teh make barang batur bari teu bebeja ngan boga maksud rek dipulangkeun deui. Kumaha lamun make barang batur tapi maksud moal dipulangkeun deui? Maling eta mah nya. Atawa wa turabi makbaratin, ulah make taneuh kuburan nya. Piraku teh sieun barena ge nya. Ah henteu urang mah nu deungan cenah. Tah. Wa fi ba'din nusahi ziyadatun fi hadasyarti wa hiya lahu gubarun. Diusahakeun taneuhna teh kudu anu aya kekebulan, maksudna mah taneuhna anu lemesnya, anu ngebul ulah ku taneuh guru hulan. Namun pas diusapkeun kana beungeut anu guru hulan mah nyareri nya. Ieu mah anu lembut, anu jiga kekebul jiga bedak lah kitu nya. Lamun aya nu kasar ge nya minimal ku urang teh dikumaha heula diayak heula nya. Cenah eta kacabak betkeun wae kacabak teh da lain dipake tayamum ieu mah tapi keur naon? Keur naon? Keur ngayak nya. Jiga cai dina ember memeh wudu urang dicabakan heula. Betkeun wae da nyabakan cai mah lain naon? Lain wudu teu mantak jadi mustakmalnya. Tah, fa in khalatahu jasun aw romalun lam yajuz. Berarti taneuh kudu ngebul. Kumaha lamun taneuhna teh kacampuran ku apu. Apu kan sarua ngebulnya. Komo ari ku apu hungkul mah hese neangan taneuh mah aya apu ieu. Jang ngobak, duh panas apu kitu mah nya. Ulah apu kitu aya apu anu teu panas teu. Apu gamping. Tah, apu teu kenging. Ku apu ge teu kenging, ulah kacampuran apu taneuhna teh. Auromalun atawa kacampuran keusik. Teu kenging tayamum ku taneuh nu kacampuran keusik. Komo ku keusikna mah nya baheula geuning nya keur usum naon ngadamelan bata sok aya nih naon lelemesna teh eta taneuhnya. Terkadang mah tina keusik teh eta teh saur di dieu mah lam yajuz nya teu kenging. Jadi kedah murni taneuh, teu kenging keusik, teu kenging apu, teu kenging tipung dina sapinah mah nya, teu kenging kapur ya. Sanajan sami-sami pada ngebul. Wa hadza muwafiqun lima qalahu an-Nawawi bi syarhil muhadzab. Kitu kasauran Imam Nawawi dina syarah kitab Al-Muhadzab. Sungai. Salite ya tuh. Wat tashihu. Cekal naon? Cekal sahih. Aya nu ngameunangkeun lakinnahu firraudati wal fatawi. Dina kitab Raudhah mah jawaza zalika menang tayamum ku keusik anu ngebul atawa naon tadi teh di luhur jadi teh baladna taneuh dicampur keusiknya, taneuh dicampur keusik. Wayasihu atayamumu aidon biromalin fihi gubarun atawa sama sekali teu aya taneuhan tapi keusik wungkul. Da hakikat nama keusik oge bagian tina taneuh ngan pedah teuas. Sanajan naon aya ikhtilaf atawa perbedaan keusik mah ti dituna tina naon cenah tina batu. Tapi
aya nu nyebatkeun ku keusik oge mangga ngan usahakeun mah ku taneuh. Tadi dia wa kharaja bi qaulil musannif aturabu ghairuhu teu meunang ku salianti taneuh atawa anu nembe disebut kanuratin sapertikeun apu nu tadi tos dibahas eta oge teu kenging wasahakotin sareng bubuk kenteng, bubuk bata sanajan bahan dasarna tina naon tina taneuh tapi eta mah geus melalui proses pembakaran teh kengingnya. Wa kharaja bit tahiri an najisu kulantaran tadi taneuhna kudu nu suci teu meunang ku taneuh anu najis atawa dimangmangkeun suci na sapertikeun sok dipake ulin hayam sanajan teu modalnya ngan ceuk perkiraan buat teh modal hayam teh di dieu tah teh kengingnya. Wa amaturabu al musta'malu fala yasihu atayammumu bihi sahingga sanajan ceuk tadi ku kakebul tina taneuh ari taneuna urut make mah urut tayamum mah urang teh tayamum kan otomatis murad ka handapnya dikumpulkeun deui lebar ieu alus keneh nya alus keneh tuluy diangge deui teu tiasa nya tayamum mah sekali pake taneuh nu tos diangge keprukeun pindahkeun ulah sina muruluk mantap engke dipayun dina praktekna nya dina bakatingku apik-apikna taneuh anggeun dibelah katuhu taneuh pembuangan dibelah kenca engke dipayun praktekna tapalkeun ka dieu dikeprukeun heula nya keprukeunana aya nu kieu kumaha we lah asal ngepruk pangna dikeprukeun teh supaya henteu lamoko teuing nya ieu beungeutna supaya teu lamoko teuing maksud dikeprukeun teh cenah moal dikeprukeun rek langsung mangga-mangga wae tangke tilasna dibuangna dipalih kenca atawa dibalikeun urang marek ti kenca nyokotna engke dibuangna di katuhu atawa urang marek ti hareup nyokotna engke dibuangna di tukang mangga eta mah masalah teknis nu jelas taneuh tilas tayamum teu kenging diangge deui titi kantun nyarioskeun engke kapayun faraiduhu parduna tayamum aya opatnya fardu tayamum aya opat jeung plus kasunatan tayamum praktek tayamum jadi payun insyaallah. Terakhir manawi aya pertarosan kangge PR atanapi ayeuna oge nya tina masalah nama naon we kangge membuka wawasan urang bilih teh mah aya masalah gitu anu perlu diselesaikeun henteu kedah tina masalah tayamum wae aya dia aya misalkan kalau urang dina kapal sedangkan dina kapal siap hari umpama eta tayamum urang buka mana eta lamun aya kada dina kaca gitu naon eta kira-kira bisa pakai naon tayamum ya pada kaca contoh berarti dina kapalna lami ieu mah nya kan ari teh dia ka Arab teh biasana 11 jam baheula mah duka ayeuna contoh lami we lah na kapalna ieu mah gugurilingan di luhurnya datang waktu salat rek wudu eueuh cai kebenarannya sanajan dina buktina mah dina kapal teh seueur cai nya aya ngan ieu mah eueuh contona teh nya tuluy urang tarek tayamum bisa teu kekebulna dina kapal ari dina jero kapal aya kekebul teu bisa aya lah anggap aya we anggap aya nya anggap aya beda jeung dina mobil padesaan urang nya anggap aya dina kapal teh maka lamun bermadhab ka Imam Syafi'i teu kenging alias teu tiasa ngan lamun pindah madhab sapertoskeun Imam Maliki atanapi Imam Hanafi tiasa nya
tiasa. Ngan sanajan ayeuna urang salat tayamum contohna tiasa nya pindah mazhab heula dengan syarat-syarat tertentu. Urang teh tayamum we tina kaca rek tina jok, rek tina baju batur contohna nya. Da mungkin naon aya keneh kakebul dina baju batur nya eta teh daripada dina kaca mah. Dina kapal mah ta. Salat anu dilaksanakeun dina kapal eta teh kedah di kodoan nya. Beda jeung kapal naon dihanap teh ngaranna? Kapal cai nya. Alasan anu gampangna sabab ari kapal cai mah antel kana bumi, alasanna teh ari kapal udara mah teu antel kana bumi. Kajaba meureun lamun kapalna can mangkat dihanap keneh. Tah eta mah tiasa lamun ningali kana alasan eta. Jadi waleranana mah bahwa lamun bermadhab ka Imam Syafi'i teu tiasa tayamum salianti ku taneuh anu ngebul bari katingali nya. Katingali teh ku urang disiapkeun nya. Sanajan ayeuna dina tembok di dieu atawa di dieu ya tadi dieu ya mun lampu dipareuman tuluy senter di kieu geuning seueur ngebul ieu teh nya. Ah di dieu ge aya kakebul di kieu we langsung ku urang teh. Saur Imam Syafi'i mah teu tiasa. Tetep tanahna kedah aya kekebulan bari katingali ku panon zahir panon mu'tadal. Ari mu'tadal teh panon anu biasa. Kitu panginten kan? Atos. Cekap? Alhamdulillah pamiti aya deui mah. Mudah-mudahan naon wae anu didugikeun ageung manfaatna janten ilmu anu manfaat nu laresna ti Gusti Allah anu lepatna mah murni kalepatan jisim kuring. Bilih teh mah aya koreksi, aya saran, aya pertanyaan, mangga dugikeun bade di dieu, bade nuju di luar nya. Papangi di jalan tepat nanya mangga di dinya oge nya atawa koreksi ulah kieu yeuh atawa alus nama kudu kieu insyaallah ditampinya. Hapunten tina sadaya kakirangan ugi kalepatanana ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.